ayeuna urang buktikeun deh al. Naon sababna? Lamun Allah dua atawa leuwih we dua kan mustahil. Eta teh jadi matak teu aya makhluk, jadi matak moal aya makhluk. Justru lamun di jelema mah ari lobaan teh bakal tereh pagawean teh nya. Nya gotong royong, kerja sama-sama kerja. Tapi ari di Allah mah tong loba-loba teuing Allah teh. Dua we. Maka moal aya ciptaan Allah teh. Makhluk teh. Mun Allah dua teh. Tilu cik naon sababna jawabanana. Pangna kitu deh al. Ulangi pertanyaanana. Lamun di jelema mah di makhluk. Heg loba jelema teh 2, 3, 4. Makat bakal tereh pagawean teh. Sabab aya nu mantuan nya. Tah ayeuna mah lamun di Allah teh teu hiji 2. Taku ayana Allah 2, maka mustahil ayana makhluk moal aya dadamelan Allah saurang-urang acan. Mun Allah 2 mah. Cik, naon tah sababna? Sabab kieu. Kan Allah teh Tuhan. Ari Tuhan teh kuasa. Ari Tuhan yang maha kuasa Allah teh ngaranna itu sadayana oge tapak damel anjeunna moal aya tapak damel salian Allah. Ayeuna lamun Allah na 2 misalna Allah ieu aya deui Allah ieu duanana ieu teh ieu mah ngadongeng ngisahkeun anu mustahil. Duanana Allah ieu kawasa, Allah ieu oge kawasa. Cek Allah nu ieu kuring arek nyiptakeun bumi. Ya lamun Allah nu kahiji jeung nu kadua akur tujuanana. Cek Allah nu kadua kuring arek nyiptakeun bumi mantuan. Tah ieu bumi caritana. Ieu teh bumi caritana nya. Allah nu kahiji ieu nyiptakeun bumi belahan ieu. Allah anu kadua nyiptakeun bumi anu belah dia hungkul. Jawabanana atawa pertanyaan jawabanan naon kesimpulanana kieu. Berarti Allah anu ieu hanya Tuhan bumi nu ieu. Teu jadi Tuhan anu ieu sabab Allah nu ieu mah teu nyiptakeun bumi belahan dia. Allah anu ieu nu hiji deui. Nya. Lain Tuhan Allah nu ieu. Lain Tuhan bumi nu ieu. Sabab bumi nu ieu mah diciptakeun ku ieu. Tah eta teh kitu teh mustahil. Ari Tuhan mah kudu kana sakabeh. Menya blok ieu mah Allah nu belah dieu, belah ditu ngiring naonana nu ngabogaanana. Blok belah ditu mah Allah ieu nu ngabogaan, teu bisa kitu. Ari Tuhan mah kudu kabeh. Kakuasai gitu. Menya aya naon Tuhan belah dieu mah teu katapak damelan. Belah dieu mah teu katapak damelan itu mustahil. Berarti teu sampurna Tuhan anu kitu mah. Paham? Tah eta upami 2 Tuhan tujuanana aku rek nyiptakeun makhluk. Kumaha lamun beda tujuanana? Cek Allah nu kuring mah rek nyiptakeun bumi, cek Allah nu B ulah cik rek kumaha. Duanana mangkaning kawasa.